aing korima. Jam mau jam. Plok, kudi plok, kedai letik koin caplok. Panas amat yuk, alabatan ele mantan. Nah ini, ya lah, bukan menang, seperti kata pepatah. Sedia air sebelum makan. Hihihi, terbiasa dulu. Skibel lah. Tuh, ada mamatinya. Ini kemana nya? Bendot. Ada perak nasi ya mun pasti mah. Menikahi masih padet, ngajakan bukber. Ini semua ngajak si Bendot yang mah. Menikahi serangan be. Padet. Hoi. Nih, aing ngapanggil awi Bang Bok deui. Bisa bae sia kuang-kuang. Emang sih anda kemana? Anaknya tukang kelapa yuk. Ya bulan puasa pan. Yang buka doang aing. Aing pen puasa. Lah aing ge nyaho, sia mah masih padet len. Henteu sia bae nuduhan teu bener. Ata aing emang lewatin imahnya na pan aing mulai es kelapa, jam buka puasa doang. Sekalian ngintip. Henteu salah deui. Bebungetan sia mah aing mah. mesti aneh, Coba kena aing ngintip batal aing. Aing teu ngalahin kolak peuting. Atuh anu nyawa sia batal mah. Ih, ulah kitu hang. Pan anluhur mah nyaho. Sano di luhur tanggal kelapa. Lain hang. Cok ngarti atau anluhur mah bapak aing keur ngaden genteng. Bisa be sia rombeng. Siap. Saya ilu aing Kemana? bayaran aing beli es kelapa. Ayo geus. Bari nyoden be. Baturan aing saya cok ngarti cek aing mah. Ih, nggak mati jam. Ti tadi masih jam hiji bae. Si Eta masak naonnya jeung buka. Bawa nama, si busain yuk. Woi, Repan. Naon cia pete toge? Hadis ya. Naon cia pete toge ngegerokkeun aing. Terus yuk baturan aing mancing barinya nyorean. Tenang, luasin ka magriban tuh aing mau jam tuh. Geus. Piraku nek masak oncom deui. Teh. Masak naon yang buka? Masak naonnya? Cenah naon? Ieu ulah oncom deui jeung teh. Aja hayang naon? Lauk-lauk kan. Lokasi naik. Paus. Paus di mana? Meulina. Macam-macam bae jelema. Lamun teu bawal. Bawal. Aya Dinaonkeun wah. aju, dinaonkeun. Digoreng. Goreng doang. Geus bawal bae nya. Ulah make sangunya. Ji atuh kumaha ji? Bang, aing keur kemari mancing menang lauk gede jasa. Kira-kira leungeun. Lauk anjing. Eta lauk pokona mah gede. Terus lauk ka mana? Eueuh, Ka mana? atuh aing mancingnya ge mimpi. Bisa bae sia jubu saya. Lok ngarti sia mah Bang. Atuh kumaha ji? Meuli lauk be, ketika beli beas. Emang duitnya beak? Atuh beak lah. Ya sia jajan bae. Macem-macem bae buka puasana. Liur jae teh mah. Atuh kumaha jeung bosen make oncom deui. Atuh eta ge oncom sakitu aya. Batur mah bersyukur naon. Batur mah teu lalahar tuh. Atuh hooh teu dahar jeung belum puasa. Tilok artis ya mah diomong. Hei, siang mau ngomong. Keri subuh sahur jang naon? Anjing kolak.
Kalau saya sama maghrib teh ya. Sakadana sawana jangan ubur lulus kieu kadana. Lulus di kuat aing mah. Mau jebol-jebol puasana. Ini sampai 1 bulan penuh. Eta puasa apa na? Geus hayu lah pomo. Eta puasa apa? Beusi be ya kas kelapana. Bang, angin amat yuk ke sore. Coba dari jam siapa? Tadi lah yang bukakan. Adau, tarik nambah ya. Tarik pancingan nih. Bang, mana jarum jamna? Kebalik. Nah, bang, siapa mau jam paeh ieu mah? Tuh, jarum jamna gen teu bergerak. Memang baris berbaring siap gerak. Lain siap gerak, bergerak. Cilok ngerti sama bang. Enggak saya balik. Mancing menang gitu, nyari kesukaan doang. Ada lah, nih. Ayo, bawa tas orangan lah. Kalau mawas ya loh. Hanger bulan sawal, geus tak kawa mah ya aing puasa lah. Kan saya mau berat amat puasa ge. Ya, cekalelan yo. Yo bang, aing boga anti tahan panas. Menang meli di Jerman. Mau nyaho sama paling jauh saya ulin ke Sabrang. Anti tahan panas naon siapan? Yo bang, aing bere nyaho. Urut dipakai sidrok yuk pemain Smackdown diwariskan ke aing. Ih, itu mah kadebong. Masa sidrok make kadebong? Cilok ngerti siapa bang? Bisa bae sia jebur seng. Nggak saya yuk. Duh, lulus amat dia puasa karak sakti doang nih. Tapi puasa amun aya si Jejes mah di pinggir aing. Kuat ieu setahun ge aing lah. Kuat jasa pokona mah. Bebet, Nanduk, kemana? tadi itu gak jauh. Mau katanya kan gue mah. Tadi lah diuk-diuk. Ngobrol lah. Nanduk. Diuk. Sini ke mana, Bet? Yang di itu Tadi itu ke mana? saya nyoba di Aja eta mau naon eta? nyaho emang Oh lah. Eta naon? Coba tebak aing mau naon. Tunggu naon eta? Ya, tuh tebak cing aing mau naon. Si tebakan bae kalau kuis cek aing mah. Cing. Teneneng. Yo. Tara ta bonteng dot, kira aku aing mau kapal jet. Bisa bae siapa ngomong. Enon sih yang ngagerok aing. Kita aing sorangan be barete. Aing ka budak ya di dieu. Barete amat jadi Dorian lah, Jejes. Di mana budak? Ya ayunan lah, biar aku kolot. Atuh hola, kolot masak. Sebae sia. Ih, saya tuh nongkrong. Lah, jangan main lah. Nih, iya. Eta sia bonteng nang di mana? Idul. Beb, pan si cicing bae bonteng si dicok si Rojul. ai nu bener dot Atuh buktina eueuh pan dileungeun sia. abo pohara eta lalakon ninju Batman. Teh, ayo juga dengar rujak naon. Naon ya? Jauh naon? Ih, hain.
Sial amat eta, lalakon ninja Batman. Pohara. Hai Dot, yang pun Dot. Ayo. Bura Dot, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tuh teh. Si Kasep kata mah Jess. Tadi asup tadi ya. Ayah naon tumben amat ka Ima. Iya mau puan jeung jajas. Tadi ada gelak. Mohon nih. Angel sama gripang. Kedeng maghrib. Ngomong, emangnya sepadat nih. Padat. Saya akan beli yang kasih Jejes. Orang mulai sekelas aja bukber semua. Buka barang. Ya Jas, boga puan jeung jajas buka puasa. Nuhun A. Sami-sami. Tak kusadari begitu cepat kau buatku jadi terpikat. Aing nu hayang kalau si Jejes dibeli. Bet, kemana sih ya? Aing termuda bonteng diri aing. Emang penting suri, numpang serangan. Mana Dot? Kita kejar yuk. Pas ais padat. Tak iya bonteng aing horengan ku sia rojul. Aduh, aing mampun. Dot, beudeuh bonteng geus retak Dot di bawah incu Batman. Emang dasar sia kadong Superman, cek aing mah beungeut na. Nyaho make be kacamata sih ya. Pan aing geus mere nyaho ka sia rojul. Oh, sia cek aing ge aing geus mere nyaho ka sia. Jul, euy deuleukeun namun aing ngomong, pan sia anak haji ulah kitu jadi jelema mah. Emang nah sia mah kudu diwara. Nggak saya lapet wara. Sia pan ieu nang bapak aing ieu rojul ku sia apa. Kami segenap kru Kuple Kreator mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan